aya dua naon sih teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing ge cepot cepot mah teh cepot lanceuk aing nu mana sarua aing lanceuk sia panan apa sih teh tadi jeung aing bingung besti sia kuis nu boga hutang 2000 ka aing saha aing ieu sarua anjir boga hutang kabeh berarti 4000 aya namanya cewek ari nu nyekel layang jamu sekali musada sahar dia henteu aing ari ieu dewek dewek nah lamun maneh nu nyekel layang jamu sekali musada berarti sia nu palsu itu goblok cenah nu palsu atuh kadiekeun sia goblok kabina-bina teuing mitnah ka lanceuk aing dibeberi ku hansip gara-gara sia goblok kabina-bina teuing hutang pati bayar pati hutang wirang ti bayar wirang sanajan aing adina sieu pikeun ngabela bebeneran sanajan maneh jago lawan pot kuman sugan tini rek ngalawan ku sia di goblok si teh kadiekeun setelah yang jamu sekali musada teu bisa kadiekeun goblok kabina-bina teuing sapake ulah pegek dah ini sarua bangsat gitu bangsat pegek masih awe goblok kadia sia bau kelek banget gitu sia juga permen karet kebebeakan gitu sia kai dan sia mah kai niat goblok lain ka itu mana we nu kasiniran bina-bina teuing sia hulu juga kokol gitu lamun aing ayeuna mikeun layang jamu sekali musada ka maneh cepot berarti aing teh teu nyaah justru sia lamun dibikeun nyaah ka aing lamun aing mikeun ka sia teu nyaah nah make jeung teu nyaah ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha nya dewek si laing sumuhun tah ayeuna ku dewek dibikeun ieu layang jamu sekali musada ka si laing tuluy aing kabur saha teh wah anyir ada tapi betul juga apa yang dikatakannya tapi aing kudu kumaha kewe ayeuna mah lamun si laing hayang beres ieu pagawean aya pasoalan wayahna bantuan heula we di nungan sia ke ari sia teh saha dewek nya dewek teh sia aing teh sia teh aing kumaha ieu teh aing teh sia teh aing ari aing nu gelo sia cicing ke aing teh sia teh aing teu ngarti aing hayang ngarti nya hayang bantuan heula jorogan anu mjik di mana geus bantuan juragan anu bakal kaharti aing teh sia teh aing heula kudu kumaha aya taun bener omongan-omonganana mending ngaku lanceuk ka itu daripada ka ieu mah ye jeung belegug deh itu mah rada pinter saeutik ya begitu we ka aing teh sok bantuan juragan anu sia mangga tapi maneh mau kabur moal jeung kabur mah tadi aing init beureun awas ya kabur didagor ku aing sia nyaga aing tiga beleg naon sia dajan anjeun jago mau ditarajean ku aing sok mah kabur aing bener sok awas ya ku aing mentong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek hei saha ngaran teh nah nyawa nanya paning teh cepot lanjut si laing
lieur ah tuh makanya lakon ieu aing pusing ah angkat ieu ayangnya